Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang deui sareng Bapa Yanur Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususna kanggo kelas 7 SMP Pulei Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan materi iklan layanan masyarakat anu aya dina buku paket halaman 68. Serta candi kawitan mangga kanggo hidup sadayana dipersiapkan buku paketna sarang sapertos biasa ya kanggo pengabsenan tiasa langsung ditulis di kolom komentar ku cara nuliskeun nami lengkap sarang kelasna masing-masing. Hayu urang dikawitan materi iklan layanan masyarakat. Oke, mangga sadayana dibuka langsung halaman 68 ngeunaan iklan layanan masyarakat. Nah, setacan Bapak ngebahas naon si iklan layanan masyarakat, Bapak ngebahas heula pengertian iklan secara umum. Nah, dina halaman 68 ya paragraf hiji dijelaskeun anu disebut iklan teh nyaeta mangrupa wawaran anu mibanda tujuan pikeun mangaruhan masyarakat sangkan ngagunakeun hiji barang atau jasa atau nurut kana uar pangajakna. Nah, eta pengertian iklan. Nah, di dia aya kecap wawaran. Maksudna wawaran itu nyata mere nyaho nya atawa ajakan. Nah, jadi iklan mah sifatna teh pasti ajakan. Nah, di dia ditinggal dina sifatna iklan teh aya dua jenisna. Kahiji nyaeta iklan anu sifatna komersil, anu kadua nyaeta iklan anu sifatna non komersil. Nah, naon bedana anu komersil jeung non komersil? Jelas. Lamun misalnya komersil mah berarti aya tujuanana. Tujuanana teh nyaeta kana hasil ya atau misalnya keuntungan. Misalnya ya Bapak gaduh produk mie misalnya ya. Bapak teh hayang ngajual. Nah, terus diiklankeun. Nah, berarti aya tujuanana nyaeta supaya iklan anu ku Bapak diiklankeun teh nya barang anu ku Bapak diiklankeun teh nyaeta laku terus hasilna teh biasa menghasilkan berupa uang atau artos eta iklan komersil. Terus anu kadua sifatna teh nyaeta anu non komersil. Nah, maksudna non komersil teh nyaeta ketika urang ngadamel iklan henteu aya tujuanana nya selain memberikan informasi ke masyarakat ya. Jadi ngan saukur mere informasi hungkul ke masyarakat nya teu aya misalna teh urang ketika ngaiklankeun hiji produk eta teh atawa hiji hal eta teh mingharep misalnya teh keuntungan teu aya, tapi tujuanna teh ngan saukur ajakan hungkul ka masyarakat pikeun ngalakukeun atawa henteu ngalakukeun hiji hal. Nah, eta iklan non komersil. Jadi ditinggal dina sifatna sakali deui iklan teh dibagi aya dua. Kahiji nyaeta aya iklan komersil jeung iklan non komersil. Nah, urang ayeuna berarti tos terangnya naon bedana iklan anu komersil jeung iklan anu non komersil. Nah, berarti iklan layanan masyarakat lebetna kana iklan non komersil. Manggi naon? Manggi dina iklan layanan masyarakat henteu aya tujuanana pikeun naon si anu ngadamel iklan teh untung mendapatkan uang sebanyak-banyaknya ya, tapi hanya ngan saukur ajakan. Nah, dina halaman masih 68 di dia aya contoh iklan layanan masyarakat. Contohna teh nyaeta leuweung teh sumber kahirupan, leuweung teu kapiara rakyat kati derasa. Nah, di dia nyaeta himbauan aja ngajaga leuweung. Anu kadua basa teh ciciren bangsa, leungit basana ilang bangsana. Hayu urang piara basa Sunda sangkan seler bangsa Sunda teu ilang ti buana. Nah, lamun anu kadua mah nyaeta ajakan kanggo ngalestarikeun bahasa Sunda. Nah, eta contoh iklan layanan masyarakat ya. Nah, tadi urang tos apalnya pengertian iklan, terus sifat-sifat iklan, sareng iklan layanan masyarakat teh lebet kana iklan naon. Nah, dina iklan layanan masyarakat yang masih ngabahas ngeunaan iklan layanan masyarakatnya ngagaduhan sababaraha ciri. Nah, nya ciri anu paling ku urang tiasa ditaliti nyaeta ciri nu kahiji nyaeta teu ngandung unsur komersil. Nah, jadi ciri na iklan layanan masyarakat teh nyaeta henteu ngandung non unsur
komersil, artinya nyata non komersil iklan layanan masyarakat mah ya. Nah di dia anu biasa ngadamel iklan layanan masyarakat teh saha? Biasana lembaga-lembaga nya anu aya kaitanna jeung sosial ya. Contoh misalnya lamun orang pernah maca tentang lembaga, misalnya lembaga sosial mengenai KB misalnya atau keluarga berencana. Nah itu sok aya ngadamel iklan-iklan layanan masyarakat. Eta cirina nya. Jadi ciri anu paling tiasa urang ditaluntik nyaeta mengandung unsur komersil atau non komersil. Nah terus dina tayanganna kumaha sih iklan layanan masyarakat teh tiasa ditepikeun ngaliwatan naon wae. Nah ya sami sareng iklan anu sanesna. Media anu tiasa digunakan dina nyebarkeun iklan layanan masyarakat tiasa melalui media audio nya atau audio visual nya. Contohna naon? Tiasa direwat radio ya, tiasa televisi, internet, koran, terus poster dan sebagainya ya. Jadi sami jeung iklan anu sanesna, iklan layanan masyarakat oge tiasa dina tayanganana teh tiasa ngalewatan media audio atau audio visual ya. Terus dina media oge media cetak tiasa atau media elektronik oge tiasa. Nah eta dina tampilankeunna nya. Terus nu salajengna nyaeta fungsi. Nah ya iklan layanan masyarakat teh ngagaduhan babaraha fungsi. Anu diantarana nyaeta salaku alat komunikasi. Nah ya, anu kahiji. Anu kadua nyaeta salaku media atikan. Anu katilu nyaeta salaku salah sahiji media ekspresi seni. Nah, jadi eta fungsi ya, fungsi dina iklan layanan masyarakat. Kahiji nyaeta salaku alat komunikasi, kadua media atikan ya, maksudna media atikan teh nyaeta ngaronjatkeun kasadaran masyarakat ya kana hiji hal. Ya supaya masyarakat teh apal, oh buang sampah sembarangan teh itu tidak boleh. Nah itu media atikan ya. Terus aya deui nu terakhir nyaeta ekspresi seni. Nah di dia oge dina buku paketnya aya beberapa contoh iklan layanan masyarakat nya ti halaman 70 sampai ke halaman 70 hiji nya, mangga ditinggal sareng dibaca ku hideup ya. Oke, ayeuna urang lajengkeun deui, mangga langsung dibuka halaman 70 genep. Di dia aya materi pangdeudel nya, Bapak bakal ngabahas ngeunaan kalimah wawaran ya atawa deklaratif. Di dia aya di paragraf kedua. Jadi kali nu disebut kalimat wawaran teh nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja ngeunaan hal kanulian tur miharep respon anu mangrupa paniten wungkul. Nah, di dia maksudna teh nyaeta kalimah wawaran teh kalimah anu isina ngawawarkeun atawa kalimah anu isina mere meja ya. Mere beja teh nyaeta memberitahu. Nah itu disebut kalimah wawaran ya. Nah terus di halaman di tengah halaman 78 ya, 78 di dia aya kalimat kalimah parentah. Nah ya di dia jenis-jenis kalimah parentah, mangga ditinggal ya halaman 78. Nah kalimat-kalimat parentah di dia ngagaduhan sababaraha jenis. Kahiji nyaeta aya kalimah panitah, aya kalimah pangharpan, aya kalimah pangjurung, aya kalimah pangajak, jeung nu terakhir nyaeta kalimah panyaram. Nah ieu mangrupikeun jenis-jenis kalimat parentah nya. Contoh di dia kalimat panitah. Nah pengertianana mangga dibaca ya. Biasana kalimat panitah ya ditandaan ku kecap cing, cik atawa punten. Nah ya contoh misalnya Bapak miwarang hidup menghapus bor, punten panghapuskeun borna. Nah berarti itu panitah ya. Anu kadua aya kalimat atau kalimah pangharpan. Ieu contoh kecapna nyata mugia atau muga-muga atau pamugi nya hayang teh atau mudah-mudahan. Nah contoh mudah-mudahan di kelas 7 sadayana naik ke kelas 8. Nah eta pangharepan ya. Anu katilu aya kalimah pangjurung. Nah ya contohna nyaeta geura, gancang, buru, enggal jeung sajabana ya. Pangjurung di dieu teh nyaeta menyuruh ya pangjurung teh. Contoh cing geura piceun eta runtah teh. Nah itu memberi tadinya pangjurung atau menyuruh tadi ya.
Anu kaopat aya kalimah pangajak. Nah ya kalimat pangajak teh nyata yang mengajak. Contoh kecapna yu, hayu, urang, mangga, hayu jeung saterusna. Hayu urang balik di heula. Nah itu pangajak ya. Nu terakhir nyaeta kalimah panyaram. Ya nyaeta contoh kecapna ulah ya. Maksudna panyaram di dieu teh nyaeta tidak boleh ya, tidak boleh. Nah contoh kecapna naon? Contoh kecapna di dia kecap ulah ya. Ulah ulin kadinya bahaya. Nah gitu ya eta sabaraha jenis-jenis kalimah non kalimah parentahnya. Nah sakitu wae panginten kanggo materi dina pertemuan ayeuna nya hapunten bilih aya kelepatan hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.